Tadaga sareng imutan komo salira raja kaula maka ulah bade bahakana tinimalan salira. Meni celemeng ki boga adi aing. Leuwih ti rilis kieu. Da pinter ongkoh atuh yeuh. Calakan aing boga adi teh ongkoh ya awewe pangawakanana tapi pinterna luar biasa. Ngerantan syadi ajeng-ajeng. Moal bahakana tinimalan salira mangga pintu terbuka 24 jam kanggo salira mangga kewajiban jisim abdi keur masalira teh pribadi malanceuk gaturug-turug salira salaku narpati di negeri raja di negara amarta tos anu kedah diturut ditaat ku kaula mangga satuluina kaula dina poe ieu Bangna digingsir linggih anjeun duaan teh nyaeta rek merek pangajen. Ka anjeun dadun wacana oge hidup nyai geulis adi akang mintarsa. Senopati dina waktu ayeuna akang rek merek pangajen atawa penghargaan anu saluhur-luhurna ka anjeun mintarsa jeung dadun wacana. Walah geuningan aceuk tobat. Aduh, paingan geningan. Wangi tadi kaula teh ngimpi kageragan bulan. Geningan ieu pangajen tina perkawis naon. Tina perkawis naon ieu teh pangajen teh meuni asa bingah. Kagiri-giri binah taya papadana. Mangga itu tina naon? Tina naon ieu teh penghargaan teh ngeran. Ari penghargaan teh dipasrahkeun tina pengabdian anjeun duaan. Geuning eta. Tilu manggeus ku kaula. Dina poe kamari nyaeta Danan Jaya anu aya di Madukara. Ku kaula geus dibere pangajen. Sapu jagat ti sawo jajar oge sapu lebuti bumi retawu sarua ku kaula geus dibere pangajen. Nyaeta ngeunaan pengabdian ka nagara nyaeta pula anu mana ieu nagara amarta di kalangan jin di kalangan dedemit jadi nagara anu luar biasa. Urung nangtung siang lempang cek paribasana buru di juru bro dipantok ngalaya di tengah imah buncir leuit loba duit ieu teh syariatna nyaeta tina gawe anjeun anu rancage. Rereongan anjeun salaku aparatur negara, salaku pimpinan di setiap daerah. Anu kiwari ieu nagara teh kawentar nagara anu subur makmur. Gemah ripah lo Cinawi aman santosa kerta jeung laharja. Nagara madani mardotilah kahontar. Kaum buruh hanteu ripuh, padagang pada sugema patani nak pada muki ingon-ingon pada mulang kakanang sewang-sewang tawis ieu nagara teh aya dina kaayaan aman tur tentrem ta ieu teh diawaan anu katingalina ku kaula syuhud dina gawena anu katingalina ku kaula cek paribasana dug hulu pet nyawa hulu disieun suku, suku disieun hulu. Dina mangsa ieu nagara. Jadi sawajarna kaula salaku raja di negara urusan kerajaan, kadua urusan pribadi lanceuk anjeun nyaeta wajar tur sakuduna kaula mere pangajen anu saluhur-luhurna. Walah. Aduh, atuh nuhun Raka Prabu. Kata kaula ieu teh salah sawios kanggo pemicu kaula pikeun ningkatkeun dina sagala bidang kagiatan anu aya patula sareng patalina demi kapentingan nagara jeung bangsa. Halah si Nok ya ampun. Sugan mah cicih sang kurileung almarhum kurileung. Nah eta Raka Prabu kewajiban kaula ngabdikeun diri ka negeri sabaraga ka nagara mah eta mah
anu parantos janten kewajiban sadayana aparatur negara pikeun ningkatkeun tadi ge saur pun lanceuk nyaeta sinno ninggal kagiatan anu aya patula patalina demi kepentingan negara jeung bangsa nya da dugi ka ayeuna panagara urang teh aman tur tentrem heuh ta eta kaula teh bagjana teh dalam di bangsa manusia mapan urang teh ieu teh katempona teh leuweung geledegan eueuh teh eueuh jelema nu wani ngulampreng ka dieu ngahaja ku kaula disebarkeun berita yen ieu leuweung nyaeta leuweung gonggong Simagonggo leuweung angker di malan kaula nun da eta kudu dijaga ku urang pamikir jelema kudu dijaga nepi ka ayeuna sabab naon loba kajadian leuweung-leuweung atawa gunung-gunung tatangga urang anu belah wetan tingali ayeuna geus dirajah ku jelema mah awut-awutan acak-acakan nu tungtungna naon musibah anu bakal datang teu saeutik contoh banjir erosi jeung sajabana kulantaran eta leuweung teu dijaga sabab manusia teh jelema teh sangeunahna hayang ngarawuku siku jelema mah hawak jelema mah hayang seubeul sorangan nu matak geura eta ieu nagara urang anu katempona ku urang managara tapi katingali ku bangsa manusia mah ieu teh leuweung geledegan nu matak berita ieu kudu tetep ngait tina otak-otakna jelema sangkan eueuh nu wani ngulampreng ka ieu leuweung besarieun supaya urang jongjon supaya urang ayem tur tentrem sabab loba negara-negara urang anu geus kalidih ku bangsa manusia kagiridik ku bangsa manusia timalan kaula nuhun ta eta nyai geulis no akang teh nganuhunkeun ka anjeun teh luar biasa tah ulah seubeuh ku kitu ulah seubeuh ku penghargaan ulah cukup ngan penghargaan tapi yuk urang babarengan urang ningkatkeun pelayanan terhadap masyarakat urang masyarakat negara amarta masyarakat kajina urang teh mongkeun pelayanan terbaik ke masyarakat cumponan kepentingan masyarakat boh lahirna boh batina cumponan pangabutuh masyarakat sabab urang kudu rumasa jadi na urang pamimpin teh digedekeunana teh diusungna teh ku masyarakat kurahayat da moal aya pamimpin anu jadi sorangan moal aya aparatur negara anu jadi sorangan kabeh ieu ge sumbangsih nyaeta ti masyarakat nu matak urang nyata ka masyarakat teh kudu hartina mulangkeun budi eta mulang jeung sajabana ka masyarakat ulah nepi ka masyarakat urang ayeuna aya nu kalaparan ulah nepi ka aya masyarakat urang anu katalangsara ulah nepi ka aya masyarakat urang anu balangsak kade sabab moal geunah kaula salak urang yeuna dahar dina mangsa masih keneh aya masyarakatna anu kalaparan hese neangan dahar gagal aing jadi pamimpin lamun masih keneh aya masyarakat anu kalaparan ulah jika bangsa manusia loba jadi pamimpin teh kaituna jadi pamimpin teh usaha loba kabeh bangsa manusia mah jadi pamimpinna teh mukmak pribadina tanpa malire karena amanat penderitaan rakyat neangan untung tina enteng teu nyaho duit negara teu nyaho duit negara teu nyaho duit rakyat dilegleg ku sorangan marukana moal melag dina tikor marukana moal balitungan anak
aya program-program anu alus diulik di teangan celah-celah pikeun korupsi. Lajengnya Sok tingali na berita sanajan urang bangsa jin apan HP teh urang teh boga. Sarua bangsa jin ge canggih. Bangsa jin jeung bangsa manusia. Bangsa manusia mah lamun ini ke luar negeri make kapal, apan urang mah kareng ngiceup. eta urang tinggal ngagayabak. Di negara kajinan ge aya wifi. Aduh, ya atuh kula. Ya, baru kada teu masang wifi. Marukan wifi. Sarua jeung bangsa manusia urang teh. Nya sabab luyu jeung parentah pangeran nyaeta moal pati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia lintang ti keur ibadah. Jadi urang jin oge ibadah. Malahan urang heula bangsa jin heula samemeh pangeran nyin bangsa manusia urang heula sababrina enasna katerangan moal pati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia berarti urang heula nu dipieulakeun. Ieu cek. Timalan kaula nuhun. Tah urang ayeuna keur urang teh lobana disalahkeun wae sangarupa teh jin deui salahkeun wae. disalahkeun teh jin pan nyalahkeun ka aing. Aya budak sare di masjid pindah kana bedug naon teh nyalahkeun ka jin padahal budak lewa yang pindah Ngalinur eta mah. padahal ku baturna digaroto Di jahilan. ya jadi panumleuhan nu mata urang mah ulah jiga bangsa manusia urang salaku aparatur negara kudunya apisan ka masyarakatna Eta ulah rek jadi pengusaha jadi pamimpin mah artina ari pamimpin teh kudu daek berkorban boh lahirna boh batina kudu daek berkorban leuwih hade pamimpin teu dahar jeung tibatan rakyat anu teu nyatu. tibatan Rek rakyat ngorban kelaparan. Apa dina kursi teu digadang oge gaji mah ngocor. Kabeh aparatur negara sanajan teu digawe sapoe gaji mah unggah bulan ngocor tapi masyarakat teu ngojek malapur. Teu macul malapur tanu matak yuk pelayanan terhadap masyarakat urang di negara amarta ieu negara kajinan. Sangkan negara urang sangkan masyarakat urang teh nyaeta karasa aya pamimpinna teh laras keran timalan kaula nuhun nu matak tingkatkeun sakaula oge dina sagala widangna nyai kaula teh kaduana kaula teh rek nanya ka hideep nyai Mintarsa timalan salaku senopati ieu teh salaku senopati hiji kadua salaku lanceuk kaula teh da kaula teh aya kapanasaran kanu jadi adi awewe Sobi perkawis naon bulan. timalan kaula nu naha di dakwaan ti baheula nepi ka ayeuna hidup nyai lelengohan wae Laras. katingalina teu beger-beger Can aya nu ngapelan tempat-tempat. can aya lalaki anu ngapelan ka nyai Laras bulan. can aya boga rasa bogoh itu kumaha atawa kumaha mung kawin jeung lalaki Cobi kulan. jik nyai geulis geus boga kabogoh acan nya lamun cian boga kabogoh tenang dikawinkeun jeung bah didu daek nanya geulis naha nepi ka ayeuna hidup karir we padahal hidup karir geus di puncak ayeuna naon impian hareup hidup ka hareupna aduh ampun paralun kaula nu cita-cita kaula mah hayang ngabdikeun diri ka negeri sabaraga ka nagara sangkan ieu nagara amarta teh langkung pesat langkung nanyeur langkung ningkat tina segala widang
sanes lalaki keur kaula Lain udah agan hubungan. da kaula manugi kaina can pernah aya rasa bogoh ka lalaki boa bogoh ka awewe Kami. komo ka istri arah teuing amit-amit eta ningali lalaki teh kumaha kaula meninggal lalaki teh sebal Kamu nu tara mani percaya. sabal kaula meninggal lalaki teh sabab ning lamun jadi pamajikan teh kaula teh kudu nyeuseul kaula teh pamajikan teh kudu ngumah wadah teu hayang make jeung kudu hudang kudu isu-isu asa dijajah kaula teh ku lalaki sedangkan kaula teh pangkat tepan luhur sedangkan kasaktian kaula gagah banyak kaula kudu dituduh-tuduh ku lalaki aya amit-amit Bayang lalakina teh teu digadat. numbung teh kaula teh ngapoe kaula teh sare kudu bareng teh hararayang teuing teu hayang teh kaula teh sini kodok Karena retek gitu. Udah ngesepuduna. komo tengah peuting kaula teh sieun dititah goreng sangu Ditanya mie goreng. dan kaula teh lamun geus sare teh sieun kaula teh karoream di angirna emu Sieun digerepek. Dayang kaula teh dayang bukan salaki no penting mekarir wae di mata kaula mah pangapunten lalaki teh kabeh teh moh kamu Kalau bana mau kono namanya. da lalaki teh lobana aya mah mokono aya mokono teh naon modal omong doang lalaki teh aya mah lobana nu salingkuh teh rarayang teh disalungkan ku salaki amit-amit Loba PHP. loba PHP lalaki ayeuna mah buktina loba peningan pejabat-pejabat urang tingali kabuktian loba salingkuh di imah majikan heueuh nyaah ka pamajikan tapi keluar ti imah ngapoe ka oyo Balatak di luar mending. Ngapoe ka karaoke. kau lagi apa di dia teh pejabat-pejabat teh loba istri simpanan Aduh, eta gua apalnya. loba pejabat-pejabat kanu katingalina bager tapi buktina mah geuningan wadul Ya, loba lalaki geuningan buktina di imah majikan heueuh tapi geuningan loba lalaki nu sok ulin ka janem naon eta teh hey, apal janem itu tinggi ka pantura eta. jadi teh kaula teh hayang buka salaki di mata kaula mah lalaki teh kabeh sarua ining akang teu kecuali salira Iya mah. geuning kaula aja nabi osok Asa buka lancik kaula ge apa mana teh sok-sok ka karaoke minang video call segala eta. geuningan eta dina HP geuning dina HP eta loba mun boga salingkuh dina HP geuning menyaya HP boga tilu Hingaran Udin ini PC awe. kau lagi pernah eta ningali dina HP teh aya dina kontak teh ngaranna Udin adi telepon Hingaran Hudaya. ari dina kontak dina teh sedot tinja adi telepon geuning awewe amit-amit Laki mah kitu. lalaki mah lobana nu kitu maharaja ampun kaula teh yang tugi kaina can bogoh ka mah kawin-kawin kaula mah kawin-kawin Aduh teu turun. meunang kitu nyai Kudu aya turun. da teh sakabeh lalaki kitu henteu Baras. teu sakabeh lalaki kitu aya lalaki anu bager kang apanan bager akang teh amit-amit teh saha Teu kabeh lalaki tiga. tong kitu geulis Apa kartuna? Kabeh lalaki tiga catrik. buktina geuning catrik tapi kaya lagi cicing di Subang belaan labuh Kabeh belaan kitu eta. Sekitu gerobak saya Pak. kau lagi apa dengan pejabat negara amarta di dia geningan hari omong nama rek rapat rek satu dibanding keluar tapi di luar mah amit-amit tanya nyaho di luar mah geuning dina telepon teh muah-muah Aduh, apal muah-muah. rek nyawa dah heuh di Nya rumah haus gulakeun. ada moal lalaki kabeh kitu nyai moal kabeh kitu Sadayana sama dari. teu sakabeh lalaki kitu
Leres. aya lalaki anu satya Aya. lalaki anu bener-benernya Kak pas Muhun. loba lalaki teh desa kabeh kabeneran we nyai meureun nempona lalaki nu kitu dugi kadang aya kita acan kaula menakan lalaki anu bageur menakan lalaki anu srek jeung hate kaula dugi ka acan pernah jeung teu sudi najis teh kaula kudu ngahiji lalaki amit dinaya kira 1000 hiji malahan bisa negara teh meureun aya setengah Berarti setik pisan. kumaha nyai we nganakang wadang ngabejaane malah dilelengohan wae nyai da nyai teh kudu boga turunan gararayang teuing kaula teh sini maka jeung hayang boga turunan meureun susu kaula teh kenyot ku budak amit-amit can ku budak can ku salaki amit-amit teuing Dibelehe meureun. meureun pinareuk kaula teh jiga gedang kita hoream loba ning awewe gini kulobana maka jeung pinareut teh jeung disampaikeun kana tak amit-amit Eta lembar sakitu dia. atupan nyai mapan beunghar atuna we olahraga angger nu kitu mah teu bisa olahraga apan aya pembantu mu ulah maksa kaula kudu kawin kaula teh hayang kalalakinmu bisi hayang ka dieu ka urang dukuh sok hayang ka urang Cigoong Ya kupina. cara yang teh dibejakeun kitu hayang ka urang Cigoong sanajan goong bisa dadang ngajelegur Lain gaung eta maksudna teh kulaan. ka urang Cibarubug Olok. teu hayang teuing Kerasep bro. ka urang Babakan Bur Oh. teu hayang ka urang Panyingkiran alim tong maksa Iya. kumaha tong maksa teuing beureun kaula teh lamun buka salaki teh kudu dandan dah yang teuing hamur biaya Skincare. Can can skincarean. skincarean teh sudah geus teu juga berang-berangan teu juga perang-perangan kalau kudu make skincare amit-amit Lainan haream digelung lah. anu lawe mungkul teh kudu make selop amit-amit Bulu mata. can kudu kaula lamun kawin teh kudu make bulu mata palsu teh yang teuing ya Kang masyarane nyai ai metong kudu bebeakan gitu Kaum lalaki di boga. beda-beda karep lalaki beda-beda karep awewe nyai karep nak kitu mah nya meureun can aya taufik hidayah we Waktuna. ulah maksa ulah kudu kawin ulah Militam yang mulita bintis. ngan ulah cedihan ka lalaki teh lalaki teh teu kabeh kitu Kabeh brengsek jiga tukang rinci. teu kabeh kitu bisi dipelet ku lalaki saha jelema nu bisa melet ka ulah Kuat-kuat pelet sok. kabuat-buat melet teh jeung kaula ya kasaktian jeung kaula moal aya lalaki nu bisa melet ka ulah wah moal nu bisa Bisa. Mental. kaula geus masagi ilmuna moal aya lalaki nu bisa melet ka ulah sok lalakina ti mana dukuna ti mana ka kaulakeun dangohkeun lalaki nu bisa melet ku kaula Itu kudu nadi. moal moal aya lalaki nu bisa melet ka kaula amit-amit dina aya lagi dipaehan nanti heula ku aing Pinjam duit oge kudu nadi. Kakang Prabu jadi tos karunya dalam urusan lalaki masih memuleureun ngomongkeunana da wewe mah kabeh kitu celemeng Kan waktosna we begitu. dan waktosna we panginten Gusti Prabu clear bener duh ieu barang nuju impal wasana di luar aya badega Ari badega teh nyaeta tipu wengkon munggul pawenang nyaeta salah sawiosana kuana dadun wacana anu bakal laporan kuir aya kejadian anu luar biasa alat tidak motor anak dayo belum tobat aya naon Anak dayuk
kula. Ya kaulah pada laporan ngeran. Loba teuing saha? Duh, cuk cager. Alhamdulillah. Nya cager lamun geuring rumah sakit aing mah. Oh bener. Nanya teh ya teh lamun nanya teh tempo aing teh panjangnya ka dieu. Makanya nanyakeun cager teu apaan aing teh cager. Basa-basi kayak gitu. Kadiri sama bahasa masih ka aing teh hayang wawu jeung aing goblok. Lain atuh satena teu meunang aya basa-basi ah ulah kitu nanya nama jeung cager henteu na. Korek hate wae teh sia mah. Nanyakeun teh gedahan atawa ajan eta. Pan mana mah teu nyaho aing gedahan atawa ajan. Atawa boga duit henteu eta nanyakeun anjing. Ai sia kumaha si teh meni mau ditanya, lain mung ditanya. Ngan nanya na teh ulah maji jageun teu apan aing datang ka dieu teh cakeun. Lamun aing degering mah meureun diimpus. Heeh kumaha sia we dan kumaha sia goblok ini. Makanya masih nya teh. Aing mana masih kene ngukut bebek tuh kadinya deui. Sia mah hayang ngawiwirang aing goblok. Puas. Ngerang-ngerang. Hayang uang ngera-ngera aing kedah aing ngomong iya aja mah makanya gitu. Ha mana teh ngurus bebek ah mung ngomong ah. Nah make ah mung udah mah cara ngurus nu kitu urang mah. Ngurus naon nu bieu. Naon? Ngurus naon nu bieu ku jadi nyebutkeun. Bebek ah mung ah. Nama kayak mung ah ya mah panormal nyebut gitu aing nyebut gitu mah ibu-ibu ngamuk ka aing. Naha ah ya mah anjing dengekeun ku sia sok ejah ku sia eta nu bieu heuh bebek hajong ejah ab ebe ak bebek samane dengekeun ku sia eme Gus anjing gus. Gaji. Naso eta mah. Ma balik naon? Aduh ka dieu aing datang sieu mah ieu. Naon panyaw anjing gudeg. Buat deui cager, ah nepi ka kiamat ge mah cager goblok mah. Musingkeun aing bawa dijawab moal. Asalkeun. Kesal sabudeg teh ge nyaho. Jengkel. Heeh, jengkel aing ti ku sia teh ungat datang si ieu darah tinggi aing naik deui. Tiba heula ka jengkelkeun teh. Zaman abang kene. Tempo ku sia, tempo balik mau aja tempo ku sia. Buat nyoing teu kitu dengekeun heula anjing kitu. Jaga kasima pangabaktos Gusti ditarima. Ulan tuh dengekeun ku sia. Dengekeun. Katiku geus pika pusingeun. Nyangakeun si mapangabaktos Gusti, aya ditarima sia teh. Naonana iya. Oh. Anjing tulina menet di goblok mah. Salah kamalirna. Kamalirna bermasalah mah tulina. Selina bermasalah. Heeh. Diuk lihat diuk. Naonana diuk. Banget tenang we. Gini kayak maneh. Anjing. Damang. Lan? Geus arale. Damang. Ulu. Naon? Sabaraha dinten. Eueuh nu ngomong anjing. Sabaraha dinten. Allahu Akbar tipes. Ding-dingkeun ku si anjing. Majar teh aing tipes anjing. Amin mudah-mudahan goblok. Babaturan gering mah sia masuk. Duduh teuing geuning tipes. Atuh bebeja sabaraha poe di rumah sakit. Eueuh nu tipes anjing geus. Alin bebeja atuh. Tipes mah ku cacing. Cacing lain ku naga ku cacing.
nyaho anjing tipes teh ku cacing geus hiji we cacing na tong seueur teuing anya nya ai 3 kilo mah atuh seueur teuing atuh ayeuna ku 3 kilo mah dabina-bina teuing sia teh rek nyong barang wes rek para melele dabina-bina teh tenang insyaallah geus jagjag mah alhamdulillah karima mayuna meureun ayeuna kumaha sia we anjing amin mudah-mudahan sagala rupa oge pan urang mah da jelema mah aya cager aya gering gitu pacek aya gering cager jeung gering gering lain genut nu ngomong genut saha anjing sia deunyanana anu ceulina menet ti ngobrol Medet celita. sia mah ceuli nu menet sia irung anjing nu menet Keur leutik teh irungna medet di sini. Normal ki. babaturan aing eueuh nu normal Sampurna. lintang ti aing nu normal teh Aduh. normal dan nahaun anjing teh banget cek itu juga aing gitu mina teuing bulan sumohon tipes kuti saudara sumohon naon sumohon ku abdi teh si pasien wartos eta ku naon dodo teuing rumah sakit mana olo rumah sakit Subang mohon ngangge BPJS alhamdulillah itu kakapar ku BPJS mah bulan sumohon BPJS lain BPKB kade BPJS BPKB mah digadekeun eta BPKB Kalapur. eta ge lamun darurat lamun teu darurat teh mah ulah ngagadekeun BPKB Nyok nyori anjing nu udah ting semohon insyaallah segala rupa bulan semohon alhamdulillah aitos damang apa urang teh sang ari umum pulung pongkok ngarojok di daunana semohon tak eta bener eta bisa silaturahim dan sehat manfaat luar biasa silaturahim teh hiji manyangkeun umur kadua urang teh bakal loba rezeki katilu manyangkeun duduluran urang teh naonana semua da eta sagala rupa bulan teu ngomong anjing aing mah ceuli menet ge teh kudu kabeton ge teh teuing naonana insyaallah sagala rupa oge urang teh kudu sadrah jeung pasrah kana sagala rupa perkara anu datang ti Allah Subhanahu wa taala. Sabab gering jeung cager eta hakna manusia. Lan samohon. Eta teh tantangan ku urang. Duanana oge ladang ibadah kang urang boh geringna. Boh cagerna eta teh ladang ibadah ka urang. Di mana datang gering pang urang teh kudu sobar. Lain soek sagala naon somon ta eta sagala